kieu we atuh mah aya namanya urang ke pemirsa nyungkeun dukungan anak, nyungkeun video anak lah kasadayananya kanu nonton video ieu. Cing sukses. Nyungkeun di like, komen, subscribe. Nyungkeun dukungan anak siap. Nyungkeun dibantos. Ayo po. Popo, Pan mana teu boga udun. Popo, Urang nginjeb ka si Robin. Popo, Apa alamatna teu? Popo, Oh, sok siset. Popo, Popo, Lamun nginjebna maneh 50, urang 50. Popo, Oh, siap aing. Lain imahna teh belah mana? Apa imahna? Imahna apa? Popo, Oh, jauh. Popo, Ayo sia. Ya aing mah. Boga pisan duit urang eueuh. Heeh. Popo apa imahna ieu bener? Popo, Wah, ieu bener asik. Bakal udud. Kunaon maneh? Bunga? Cicing, nu penting boga duit. Bener ya imahna? Oh, aing. Oh. Ben. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Ben. Ah. Hah? Oh, hehe. Ben. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saha deui jeung bayah kieu naon? Moal teu aya pangabutuh si eta mah ka dieu. Oh, Ben. Hei. Halo. Popo. Ya, bener iya Ben deh, heuh. Popo. Ben cager, Ben. Kadang-kadang Oh, syukur ya tuh. Oh. kumaha sarehat? Alhamdulillah. Aya naon ya ruas-ruas we ka dieu sok ajar lah. Hah? Sok mah ieu deui. So kali itu mana ngalahin kakak Dita, jangan salah. Kadieu jangan kadieu, tong kadieu. Ayo po asup po. Harus. Aduh. Pan ngahaja sih. Ngahaja sok benda dibuka. Nekah kadinya. Kada. Cok. Yuk. Tadi itu atuh. Astagfirullahaladzim. Sikit euy atuh. Popo. Sikit euy, hah? Aduh. Aing. Tuh, ya jadi runtah ya. Nah aja kan dia? Ngahaja Bin. Bin ngahaja pisan aduh alhamdulillah keur aya keur leuweung teh keur ini-initan Bin. Karek jol itu ya? Gimana? Hah? Di Brazil? Aduh. Nah, naon di Brazil eta Bin? Nang hui. Oh, iya po. Dagang hui di Brazil. Oh. Si ge kamari di Amerika. Man balik deui. Heeh. Dulur eueuh. Duit teh boga balik. Hah? Parudud. Kudud. Popo. Ah, Aya naon? Popo. Aya naon? Popo. Ruas ya, dewek. Bin, ulah ruas oh. Kieu. Urang teh butuh duit 100. Yang dua anu di sieu sarua butuh. Yang beli udud. Teu boga pisan keur Sabaraha? 100 kira ge. Kira aku gosok ayo. Brazil nya. Aya di teh sisa ongkos di Brazil. Cicing. Kan aya 50. Aya 50. Kira aku tuh dua anu Bin. Iya we atuh. Hah? Aya sakieu aslina. Aduh. Desa numpak keretek eta si Brazil. Jadi kieu Bin. Abah teh nginjam ka Obin teh 100, Pan. 100. Heeh. Aya 50. Heeh. Berarti Sok kan. Sok kan. Berarti Obin 100 50 deui di Obin nya. coba Popo. Jadi Obin 50 di ka abahnya. gua hutang. Heeh. Urang 50 ewang tuh. 50. Heeh, sok itu 100. Saat nginjem teh 100. Ya dengikeun. Nginjem teh 100. 100. Ari Obin mere 50. 50. Tah, berarti Obin masih kena boga hutang 50 ke abah. Heeh, benar. Nya, Bener. Tuh, ya. Aduh. Bener tapi asa
ada kudu dibayar dari 50 ame pas nya 50 ewang duaan ya deh minjem 50 150 utang 50 kurang popo Popo. iraha mah yana iraha Jadi- 50 iraha kayak di SMS satu ayahnya hah kumaha itu maka jeung kumaha kan abah teh butuhna 100 heeh ada Obin boga 50 berarti cokot 50 berarti Obin utang 50 ke abah nah abah butuhna 100 Popo. nya nah tuh tapi utang salah sampai Popo. sok hitung Popo. cicing heula atuh heeh bener 50 kayak lah ayah di SMS we langsung siap tah kitunya ngan irahan nu pugu iraha poe naon isuk we paling sore isuk sore cenah pung Popo. salieu aing ayo Popo. heukeun kade obatnya bayarnya Heeh. 50 deui Popo. hayu po hayu po 50 deui po Popo. kade jam 9 Popo. Popo. sore isuk sore paling sore sore sia ayo Popo. hayu senama mana popo saya Popo. Popo. hah sia kebenaran ayo goblok teh kumaha si itu nu nginjem aing jadi nu boga hutang nginjem 100 gocap dipikir mana heuh namahan lieur ieu mah keur boga duit aing tapi da karunya beta dari berewengan ieu nah jadi aing juga belag hutang aneh nginjem 100 karek 50 hutang heuh dipikir ka dieu mah da aduh kun bayar lieur pikiran teuing